Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Dongeng Nini-Nini. Zaman baheula aya nini-nini malarat teu kinten-kinten, papakeanana geus butut serta laif. Di sampingna oge ngan ukur bisa nutupan aurat. Kitu deui dahar leueutna salawasna ngan sapoe sakali bae. Malah-malah sakepung mah datang kapot pisan sapoe dua poe henteu mamanggih sangu ngan ukur nginum cai wungkul. Ari buburuh dederep henteu kaduga jeung geus henteu laku. Wantu-wantu geus kolot kurang tenagana. Jadi kahirupanana taya deui ngan tina ngarorotek bae dina tegal-tegal atawa kebon awi. Ari bebenanganana dipake nukeran beas atawa cangkaruk ka tatanggana. Pandening imahna ngan sempil bae ditangkodkeun kana pongpok imah baturna. Kitu oge hateupna bilikna geus balocor. Wantu-wantu henteu aya pisan anu daek nulung mangomeankeun kutina henteu boga sanak baraya. Sumawona anak incu estu ninunggal pinang. Ari eta nini-nini teh sakitunya kokolotanana henteu pisan nyaho ka Gusti Allah. Ulah bon ngalampahkeun tea kana parentahna. Cenenganana oge henteu apal. Pangrasana ieu bumi jeung langit teh jadi sorangan bae. Eueuh anu midamel. Dina hiji mangsa eta nini-nini geus dua poe henteu mamanggih dadaharan. Sosoroh nukeran sangu ka tatanggana taya nu mere. Di dinya manehna tuluy ngajentul di imahna bari humanduar pokna. Aduh cilaka teuing diri aing ieu. Nya ayeuna paeh langlayeuseun teh. Sanggeus ngomong kitu teh tulcel boga niat rek ngororotek deui ka tegal. Bari sugan manggih dangdaunan atawa bongborosan nu ngeunah dihakan keur tamba ulah langlayeuseun teuing. Geus kitu bra lempang ngajugjug ka tegal kaso urut nyundutan anu deukeut kana talaga sarta di sabelahna deui nyandingkeun walungan gede. Barang datang ka dinya eta nini-nini teh manggih lauk deleg pirang-pirang rek pindah tina walungan kana talaga. Sanggeus nepi kana tengah-tengah eta tegal kaberangan panon poe geus kacida teuing panasna. Jadi deleg kabeh awakna taluhur ku kumurna. Kutina seuseut datang ka henteu bisa maju lempangna. Kusabab eta deleg kabeh pada nyandang susah tan wande manggih bilahi paeh kasaatan. Didinya eta nini teh bungah kacida. Pikirna geus tangtung manggih untung menang lauk pirang-pirang boga keur nukeran sangu. Tapi manehna heran neuleuh aya hiji delek anu panggedena di sakabeh baturna. Jeung deui lempangna oge pangheulana. Kawas-kawas nu jadi ratuna serta bisaeun ngomong pokna. Samiun Allah kuring neja hujan. Samiun Allah kuring neda hujan. Kitu bae omongna bari tatanggahan kaluhur. Ari ku nini-nini teh didengekeun bae saomong-omongna eta deleg teh hayang nyaho kumaha kajadianana. Barang geus kira-kira setengah jam lilana datang hujan gede naker wani cilungcangan. Tidinya eta deleg barisan deui lempang tuluy kebat lumakuna. Ari nini-nini teh datang kang ngadegdeg awakna tina bawaning tiris kahujanan sarta lengoh balikna teu barang bawa.
Kacaritakeun eta nini teh saenggeus datang ka imahna tuluy mikir bari ngomong di jero hatena, boa lamun aing oge neda widi kanu ngaran Allah teh meureun dipaparin ari piomongeunana mah nya cara deleg teh bae ngan bedana aing mah rek neda uang. Tidinya eta nini seug bae tafakur di imahna ari ngomong tatanggahan kaluhur nurutan sakumaha kalakuan deleg teh. Samiun Allah kuring neda uang, samiun Allah kuring neda uang. Kitu bae omonganna teu eureun jeung pikiranna antek kacida panedana ka Gusti Allah. Datang ka geus teu aya pikiran deui kanu sejen. Ari jalma anu imahna ditangkodan ku imah nini teh banget ngaweuheunana kusabab gandeng jeung bosen. Saunggal poe unggal peuting ngadengekeun omongan eta nini ngan kitu bae taya pisan repehna. Tuluy bae nyentak ka nini teh pokna, "Ini repeh aing gandeng." Ngan kitu bae eueuh deui kasab moal enya Allah teh sumping ka dieu seba duit ka maneh. Jeung kitu bae mah anggur ngalah suluh, ngalah daun ka leuweung meureun aya hasilna. Jeung deui lamun maneh henteu beunang dicarek gara undur bae imah maneh ulah ditangkodkeun ka imah aing. Panyentakna eta nu buka imah ku nini henteu digugu. Tonggoy bae ngomong nyuhunkeun duit ka Allah angger beuki tambah maksudna. Bareng geus nepi ka 5 poena anu boga imah teh beuki kacida gara tekeunana henteu beunang dicarek serta dititah undur henteu los. Tidinya eta jalma tuluy nyokot karung goni beunang ngesian ku beling datang ka pinuh serta dipek-prekeun supaya jejel ambih berat niatna rek dipake ngabobodo ka nini teh sina dinyanaan duit pamparing Allah ragrag ti luhur. Jeung sugan nyerieun ditinggang tonggongna ku eta karung ambih kapok moal ngomong kitu-kitu deui. Kira-kira geus wanci sareupna ku eta jalma karung teh dibawa naik ka para tuluy diponcorkeun tina si pandak ditindihkeun ka handap mener kana tonggongna. Nini teh kalenger tina bawaning nyeri. Anda geus inget nenjo aya karung ngadungkuk kacida atau heunana panyanaana nya eta karung duit paparin ti Allah. Anu boga imah teh suka seuri nenjo kalakuan nini dugdag digdeg sumu banget atohna. Geus kataksir pieungkeunana bakal menang era kabobodo karana nu di karungan teh tetela pisan yen beling. Geus kitu karung teh disembah ku nini teh bari ngomong kieu, "Nuhun Allah, nuhun. Nah loba-loba teuing maparin duit teh mana ari keur anjeungan aya keneh nuhun." Tidinya tuluy geuwet dibuka. Geus kitu kersana nu agung dumadakan eta beling kabeh jadi duit. Aya uang emas, aya uang perak, jeung deui kumaha gedena bae aya nu jadi ringgit, aya nu jadi ukon. Ari isukna tatangga kabeh daratang ngadugdeg yen eta nini menang bagja boga duit pirang-pirang. Asal tina dibobodo malah kapala distrik samping kadinya ngalayan sarta tuluy dilaporkeun ka nagara ditetelekeun asal purwana. Ari timbalan ti nagara eta nini henteu kaidinan cicing di kampung bisi aya nu nganiaya dipaling duitna jeung diurus pangmelikeun lembur imah katut eusina. Ti wates harita eta nini teh jadi sugih teu kinten-kinten. Kitu deui dipikanyaah ku menak-menak tina sargep kemaulana jeung tambah alus budina. Kalulutan ku jalma rea sobatna tina suka tulung ka jalma-jalma anu miskin sumawona kanu keur kasusahan margi ngarasakeun ka dirina basa keur malarat keneh. Kacaritakeun eta jalma anu merek karung beling teh kabitaeun naker neuleuh eta nini teh jadi beunghar lantaran dibobodo karung beling ku manehna. Geus kitu boga niat hayang nurutan. Tidinya tuluy nganjang sejana rek badami supaya dibalas ku eta nini teh sina nindih ku karung beling ku manehna. Pokna ini saterangna eta duit teh asalna beling beunang kula ngarungan
dipake ngabobodo kasampean. Kusabab satadina kaula giruk ngadengekeun anjeun ngomong bae nyuhunkeun duit ka Allah. Tetapi akhir-akhir eta beling dumadakan wek jadi duit kabeh. Ku prakara eta ayeuna kaula rek neda dibalas ku sampean hayang ditinggang ku karung beling. Karena tawande jadi duit oge cara nuges kalampahan. Tetapi kaula mah hayang ditinggang ku dua karung. Nu kadade ambeh kaula leuwih beunghar manan nini. Wangsul nini teh. Hade heug bae geura tafakur cara kaula bareto. Tidinya eta jalma teh tuluy balik. Sadatang ka imah heug bae tafakur nurutan sakumaha polahna nini teh sarta ngomong pokna. Samiun Allah kuring neda uang. Samiun Allah kuring neda uang. Kitu bae omongana jeung pikirana ujub kacida nangtukeun yen bakal menang duit ti Allah 2 karung goni parino. Bareng geus nepi ka 5 poena. Nini teh tuluy ka imahna eta jalma nu keur tafakur teh bari mawa 2 karung beling benang mekprekan serta tuluy dibawa naik ka para. Tidinya heug eta 2 karungna ditindihkeun kana tonggongna. Barang blug ninggang sek bae kapaehan malah tulang tonggongna datang kapotong. Arina inget ngaguat menta parukuyan ka pamajikanana. Heug karung teh dikukusan aris mentas dikukusan tul disembah. Bari ngomongna nurutan cara ngomong nini teh pokna. Nuhun Allah, nuhun. Naha maparin duit rea-rea teuing mana ari keur anjengan aya deui. Barang geus tamat ngomong karungna dibuka. Beuh beling keneh bae henteu daekeun jadi duit. Tidinya kacidahan jakaleunana datang ka ngalembah rek ceurik tina bawaning aral. Sek bae bijil omongna suaban ngahina ka Gusti Allah pokna. Nah Allah teh wat pilih kasih dipangyieunkeun duit sawareh ari kaula henteu. Jeung deui kumaha naha atawa Allah teh geus diganti deui tayohna. Dan nu bareto mah bisa nyieun duit ku beling. Ari Allah nu jeneng ayeuna tayoh-tayoh henteu bisaeun. Ti wates harita eta jalma gering heubeul pisan nyeri cangkeng tatamba ka pirang-pirang dukun. Tinya keneh berkah Allah bisa cager oge tetapi tanda paksa jadi bongkok tonggongna. Dantang ka henteu kuat nyiar kahirupan rosa-rosa. Lawas-lawas manehna jadi malarat cara nini teh. Kawas-kawas jadi tepa malaratna eta nini ka eta jalma teh. Nyutat di majalah Walanda. Tijdschrift in die Stal Land en Volkenhoed dalam tahun 1872. Dongeng Sunda buhun ieu dikukumpul ku J.A. Uillekenes mangrupa carita rakyat urang Ciamis. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah dina ngaoskeun naskah dongengna dina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel bete ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Simak diwasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Hayu urang semangatkeun kembali diajar sagala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan begitu carana jati diri Sunda henteu leungit lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Kusabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Ami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.